Dina raraga ngaraketkeun silaturahmi sarta ngajalin gawe bareng pikeun ngamumule seni jeung budaya, PSSP, Paguyuban Seniman Seniwati Pasundan Dewan Pimpinan Cabang. DPC Paseh ngahadiran acara halal bihalal anu diselenggarakeun ku Paguyuban Seniman Musik Majalaya Raya, Pasmar. Kagiatan ieu lumangsung dina dinten Senen, 13 Mei 2025. Kehadiran DPC Paseh dina acara ieu mangrupa wujud komitmen pikeun terus ngaraksa jeung ngembangkeun kasenian, utamana di wewengkon Majalaya Raya. Sajaba ti eta, acara halal bihalal ieu oge jadi ajang pikeun silih tuker pamadegan, silaturahmi, jeung ngahiji dina niat alus pikeun ngamajukeun budaya Sunda. Sagala rupa acara jeung pagelaran musik oge ngareuwah-reuwah suasana, nembongkeun kabeungharan seni lokal nu kudu diriksa jeung dijaga ku sagala pihak, khususna ku para seniman jeung paguyuban seni. Leuwih jauh, kehadiran PSSP DPC Paseh dipiharep jadi awal nu hade pikeun gawe bareng nu leuwih jembar antara paguyuban seni di Tatar Sunda, khususna dina ngamumule jeung ngajaga warisan budaya ti karuhun urang.